Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah azza wa jalla anu mana parantos masihan nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat sehat. Dugi ka urang tiasa ngariung dina ieu kegiatan anu pinuh ku kahadean. Salawat sareng salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Dinten Jumat ieu mangrupikeun dinten anu mulia dina Islam, dinten anu pinuh ku rahmat, ampunan sareng kasempetan ngalakukeun amal soleh. Di kampung urang sok sanaos masih keneh alit unggal Jumat enjing warga sekitar Masjid Nur Sulaiman ngalaksanakeun kagiatan jumsih, Jumat bersih. Jadi urang sadaya babarengan nyapu halaman masjid, bebersih tempat wudu, meresihan sajadah, sareng ngajaga kerapihan lingkungan. Ieu sanes saukur bebersih fisik tapi bagian tina iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, an-nadofatu minal iman. Kabersihan eta mangrupikeun bagian tina iman. Jadi dina nalika urang ngabersihan masjid, saknyana urang oge nuju ngabersihan hate urang sorangan. Teras Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Anu pihartoseunana, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Memakmurkan masjid sanes ngan ukur ku salat, tapi oge ku ngajaga ngabersihan, ngahirupkeun zikir, ngumpul dina sholawat, ngajaga persatuan umat. Oge masjid mangrupikeun pusat kahirupan umat Islam. Teras ayeuna dina Jumat malam Sabtuna zikir sholawat rotib saatos maghrib sareng isya. Dina malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, warga deui ngariung di masjid urang sadaya ngalakukeun tawasul ba'da maghribna, bada isya disambung ku ngaos rotib. Salawat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir sareng rotib, doa pikeun kasalametan kampung. Ieu pamugi diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakeun tina sagala pikasayan, ditutup tina sagala rupi kaawonan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk berzikir, illa nazalat alaihimus sakinah, terkecuali turun kepada mereka ketenangan. Hadis riwayat Muslim. Nalika zikir oge dilantunkeun, hate janten tenang. Nalika sholawat dikumandangkeun, rahmat Allah turun. Nalika doa dipanjatkeun, langit terbuka pikeun hamba-hambana. Terus ayeuna naon atuh hikmahna kebersamaan? Kegiatan ieu ngandung hikmah anu luar biasa. Poin anu kahiji nguatkeun ukhuwah Islamiyah, kadua ngajarkeun gotong royong, katilu ngahirupkeun masjid ku zikir, kaopat numbuhkeun cinta ka rumah Allah, kalima ngajaga generasi muda supaya deukeut ka masjid. Anak-anak ningali kolotna ngabersihan masjid, pamuda ngadangu sholawat di malam Sabtu, dinten Jumat malam Sabtu. Ieu sadayana janten warisan iman pikeun generasi salajengna. Atuh panutup, mugia kagiatan jumsih sareng zikir malam Jumat ieu janten amal soleh anu ditampi ku Allah.
Mugia masjid urang dipinuhan ku zikir, dijaga ku malaikat, dijauhkeun tina musibah, oge janten sumber berkah pikeun kampung urang. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami, berkahilah kampung kami, satukan hati kami dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sakitu hatur nuhun kasadaya warga anu parantos ikhlas ngabersihan sareng memakmurkan masjid. Mugia Allah ngabales ku pahala anu berlipat ganda. Oge sateu acan urang nutup kegiatan ieu, hayu urang sami-sami ngirimkeun doa sareng rasa hormat takdim ka anu parantos ngawujudkeun ayana ieu Masjid Nur Sulaiman. Masjid ieu diwakafkeun ku kersana Bapak Haji Olih Sulaiman. Katut istrina Bu Haji Tuti minangka amal jariah anu dilaksanakeun oge pikeun ngawujudkeun kahoyong almarhum ramana Bapak Haji Sanusi, ramana Haji Olih, anu mana ngaharepkeun ayana masjid ieu eta janten pusat ibadah sareng kebaikan pikeun masyarakat setempat nu aya di daerah Blok Jongko. Mugia wakaf ieu janten ladang pahala anu teu aya putusna, anu teu aya kendatna, boh pikeun anu ngawujudkeunana, boh pikeun anu ngagaduhan niat mulia di jerona. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin ila akhiri." Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, salah satunya yaitu sadaqatin jariyatin. Hadis riwayat Muslim. Wakaf masjid mangrupikeun sedekah jariah anu pahalana terus ngalir salami masjid ieu dimakmurkeun. Mangga kumargi kitu urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa almarhum pangarsa Bapak Haji Sanusi. Terimalah niat sareng kahoyong mulyana, oge berkahilah Bapak Haji Olih Sulaiman sareng Ibu Haji Tuti anu mana parantos ngawujudkeun wakaf ieu. Jantenkeun masjid ieu cahaya di alam kubur sareng sumber pahala anu terus ngarir ila yaumil akhirah. Amin ya rabbil amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kumargi kitu pamugi ieu video janten edukasi kangge urang sadayana khusus kanu ningal sareng anu ngadangukeunana. Masjid makmur oge wakaf jadi cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sadayana anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh masjid teh sanes ngan ukur wangunan bata jeung semen. Masjid nyaeta tempat sujud, tempat urang ngadoa, tempat ngahiji hate umat. Di Masjid Nur Sulaiman ieu urang tiasa nyaksian kumaha masjid hirup ku amal jamaahna. Aya nu nyapu sareng bebersih nya,
aya anu ngaji barudak, oge aya anu zikir sareng sholawat, oge aya anu silaturahmi pinuh ku kanyaah. Sadayana ieu janten bukti yen masjid ieu henteu sepi, masjid ieu hirup, masjid ieu teh makmur, sareng kamakmuran ieu janten kabagjaan pikeun anu parantos ngawakafkeunana. Wakaf anu dipasrahkeun ku pangarsa Abah Haji Oli Sulaiman sareng Ibu Haji Tuti pikeun ngawujudkeun kahoyong almarhum Bapak Haji Sanusi nu janten ramana. Ayeuna janten amal jariah anu terus ngalir, unggal azan anu berkumandang, unggal ayat Al-Qur'an anu dibaca, unggal sholawat anu dilantunkeun, unggal sujudna jamaah, sadayana janten pahala anu ngalir ka anu ngawujudkeunana masjid ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge urang sadaya nu ngamampatkeunana kenging kaberkahanana. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, sedekah jariah nyaeta amal anu pahalana terus ngalir. Mugia urang sadaya tiasa ngajaga amanah ieu, ngamakmurkeun masjid, ngajaga kabersihan, ngahirupkeun zikir, ngajarkeun barudak cinta ka masjid. Sabab nalika masjid makmur, anu ngawakafkeun bakal bungah, anu ngamampaatkeun oge bakal meunang kaberkahan ti Allah. Sareng kampung urang bakal dipinuhan rahmat Allah. Hayu urang sami-sami ngajaga sareng ngamakmurkeun masjid urang sadayana. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan ieu video janten edukasi kangge urang sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.